Waktunya Canggih Gar, carita ngeunah dan segar. Udin, kunaon maneh ngajanteng di harapan imah sorangan? Pan tadi memeh emak indit ke pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di Pengker, Mak. Keur naon? Nuju ngadu kaleci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha gitu, Din? Sareng Aki, Mak, tuh di Pengker.